Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah urang patukan deui dina pangajaran bahasa Sunda kelas 8 pelajaran 2020-2022 semester ganjil dina pangajaran bahasa Sunda. Pengajaran bahasa Sunda dina dongpieun nyaeta bade ngabahas LKPD hiji ngeunaan biantara. Samana urang kana biantara eta naon anu dimaksud biantara, hayu urang hiji-hiji heula urang dah terang tujuan hidup diajar bahasa Sunda biantara, materi biantara. Tujuan hidup diajar biantara nyata hidup paham yang bisa mengidentifikasi teks biantara. Oge hidup parigal nyusun teks biantara luyu jeung struktur tekstur aspek kabahasaan. Siapkeun LKPD hijina ayeuna urang mulai kana materi. Naon anu dimaksud biantara? Biantaranya eta biantara nyarita hareupeun balarea atawa jalma loba pikeun nepikeun hiji perkara atawa nepikeun hiji jejer. Jadi biantara teh nyaeta nyarita hareupeun jalma loba pikeun nepikeun hiji perkara atawa jejer. Tujuan biantara. Biantara ngaboga tujuan nyaeta pikeun nepikeun bewara atawa informasi. Bisa oge nepikeun paretah atawa instruksi. Bisa oge nepikeun pangajaran atawa edukatif. Oge bisa oge pikeun tujuan hiburan atawa entertainment. Unsur biantara. Lamun urang rek biantara, urang kudu nitenan hiji-hijina unsur-unsur anu aya dina biantara. Unsur nu aya dina biantara hiji bahasa digunakeun. Maksud bahasa digunakeun nyaeta bahasa anu digunakeun ku urang pikeun audien atawa anu aya di hareupeun urang. Nah eta teh bahasa menggunakan teh bahasa budak, bahasa kolot, atau bahasa pemuda. Jadi bahasa kudu diluyukeun jeung audien atau anu aya dari penurang jalma-jalma rek ngabangungan. Naon ku urang rek dipikirkeun. 2. Pandika nepikeun biantara. Pandika teh cara nepikeun biantara. Bisa dina caramah, bisa dina pidato, bisa dina khutbah jeung saliyang liana. Tapi dina pandika nepikeun biantara teh urang kudu apal teknik-teknik dina nepikeun biantara eta. Caramah nah urang erek ngalakukeun tanya jawab atawa komunikatif. Tapi diusahakeun pandika nepikeun biantara teh nyaeta urang nepikeun biantara ngalewatan hiji cara anu komunikatif. Tilu jalma nu diajak komunikasi seperti tadi. Nah anu jalma anu karumpul teh jalmana homogen atau heterogen. Lamun homogen tentu di sana bapak-bapak unggul, ibu-ibu unggul. Lamun heterogen campuran, aya ibu-ibu, aya bapak-bapak, aya barudak, aya pemuda-pemuda. Jadi jalma anu aya ngariung rek diajak urang ngobrol atawa nepikeun biantara teh kudu ditingali. Jadi bisa nangkeun bahasa anu bakal digunakeun dina tadi unsur kahiji.
Papat wangun materi nu bakal ditepikeun nyaeta wangun materi naon anu bakal ditepikeun. Nah erek barupa informasi atau edukasi atau erek hiburan. Anu kudu ditetenan dina biantara. Hal kudu ditetenan dina biantara kahiji eusi kudu luyur jeung acara. Jadi lamun acarana urang rek biantara nyambut panganten, tangtu eusina oge kudu ngeunaan pangantenan atau acara dina hajatan. Temenang kaluar tina eta acara. Wah, anu kudu ditetenan nyaeta pasemon. Pasemon teh nyaeta raut muka. Lentong nyaeta panjang pendekna sora atau nada. Jeung rengkuh atau body language atau bahasa awak kudu wajar tong dijieun-jieun. Katilu, materi ditepikeun ngaguluyur tur jelas. Entong pabaliut, entong usak-acok, tapi ngaguluyur tur jelas. Artina hiji, kahiji, kadua, terus nepi ka beres kana penutup. Papat urang kudu ningali kana waktu, kudu ingat kana waktu nu disadiakeun ku protokol atawa acara. Eta hal-hal anu kudu ditetenan dina biantara. Bagian biantara secara struktur bagian biantara bisa diwangun ku tilu isi. Hiji bubuka, dua esi, tilu panutup. Eta bagian biantara. Eta bubuka, sana assalamualaikum, terus esi nepikeun anu bakal ditepikeun ku urang jeung panutup misalna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Evaluasi hidup tangtu tos gaduh LKPD hiji anu dibagikeun ku sakola. Mangga desian teh dikumpulkeun ka sakola ngalangkungan teknik jeung tata cara aturan sakola masing-masing. Kade tong hilap aman kaluar ti ompok hidup, aman kaluar ti bumi hidup. Kade kudu ingat tilu hal. Hiji masker, kedua cuci tangan, ketiga jaga jarak. Bisa oge engke ku Bapa dipangdamakeun link ke forum anu bakal dibagikeun dina WA. Ingat, teu kudu stres, teu kudu lieur, jakeun samampuna. Panutup. Jadi dicindakeun ku Bapa biantara teh nyarita hareupeun bararea atawa jamaah loba pikeun hiji perkara atau jejer. Loba cara pikeun biantara. Nu penting jelas materina, basana dipakena kudu luyur jeung pakeman basa sangkan komunikatif jeung audien. Alhamdulillah materi AKPD hiji kelas 8 materi biantara tos didungkeun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nasihan panjang umur urang teh sapanjang kepatendak dina pangajaran LKPD 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.